Assalamualaikum. Sampurasun. Kumaha damang. Dina ieu waktos Bapa bade ngalajengkeun pembelajaran basa Sunda tema hiji nyalametkeun makhluk hirup. Tujuan pengajaran dina ieu tema nyaeta nu kahiji siswa dipiharep bisa maham kana istilah carpon jeung ciri-ciri carpon. Nu kaduana nyusun kalimah pananya. Nu katiluna ngawangun kecap di rarangken tengah. Nu kaopatna nyieun ringkesan tina bacaan jeung nyaritakeun gambar kalawan merna. Salajengna carpon atau disebut oge carita pondok. Hidep tangtuna tos paham naon ari artina carpon. Yuk urang hartikeun nya artina carpon teh. Carpon nyaeta karya sastra wangun lancaran atawa prosa modern. Contoh karya sastra liana dina wangun prosa modern nyaeta seperti novel. Sedengkeun contoh karya sastra wangun prosa buhun nyaeta seperti dongeng jeung carita wayang. Carpon mangrupa carita rekaan anu eusina bisa carita nyata atawa hayal. Kaopatna carpon disebut carita pondok sabab eusih caritana relatif leuwih pondok upamana dibandingkeun jeung carita nu aya dina novel. Jadi eta pengertian tina carpon. Lajengna ciri-ciri carpon. Nu kahiji eusi carita biasana mangrupa carita nyata atawa hayal. Salajengna nu kaduana kajadian nu dicaritakeun biasana ngan ukur hiji kajadian. Nu katiluna alurna teu komplek upamana dibandingkeun jeung novel. Salajengna nu kaopatna bisa dibaca dina sakali mangsa atau waktu. Salajengna nu kalimana mere kesan lir nya-nya eta kajadian. Salajengna nu kagenep miboga hiji plot setting tunggal tur ngawengku jangka waktu anu singkat. Eta diantarana ciri-ciri carpon. Salajengna dina carpon teh aya unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik diantarana kahijina palaku, kaduana amanat, katiluna tema, kaopatna latar, jeung kalimana galur. Sedengkeun unsur ekstrinsik diantarana kahijina nilai-nilai dina carita pondok. Nu kaduana latar belakang kahirupan pengarang, katiluna situasi sosial atawa budaya. Eta merupakan unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Kacindekan dina carpon nyaeta carpon teh mangrupa wangun prosa lancaran anu biasana nyaritakeun tentang kahirupan nu saenyana. Alurna ge henteu kompleks seperti novel. Ku kituna makana sok disebut carpon. Eta kesimpulan tina carpon. Mangga kuhidap di tengetan eta materina dina waktu ayeuna. Pancen nu kahiji
nurutkan pamahaman hidup jadi naon anu dimaksud carpon teh. Muka duana pek ku hidup pilari 5 judul carpon tina bahasa Sunda. Sakieu wae pangajaran ti Bapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.